puasa, kedua bulan puasa. Takut segala barang resi, ya teh. Beres makan geus, tinggal diimahan. Maka harus jongjon barang resi. Geus barang resi makan jongjon, tinggal ke teh. Ngariung teh. Alah, apanan urang teh nya ditalatahan ku si kucuknya. Mau bisa hadir cenah si kucuk mah. Katu urang bejakeun heula ah. Buru pohon deui meureunang euy. Kating kagok deui ieu teh. Ratu Nur. Kita eta ieu. Geus nangieun atuh. Golongan. Heeh, tah ka dieu tah. Engke pan bulan puasa teh bakal papasakan. Sok atuh buru. Awas. Engke papasakan heuh di dieu nya, lamun ngabuburit teh papasakan. Engke langsung bukber di dieu nya saungnya. Bari sasaungna. Resep sia. Si Rum kemana ya? Mana? Si Rum ngompol, jika anak kasih lagi di kuningan di Eka, di Poi. Gede-gedenya. Buru-buru atau orang teh euy bejakeun sama si Kesi, hayo ke urang poho deui, hayo ke urang dicarakeun ku si kucuk. Kamana tante cenah meureun teh cereuh. Antepkeun heula kitu ieu. Bae kok antepkeun heula ieu mah. Terus engke deui nya maneh mah. Saweran deui kela, cicing heula. Urang bejakeun heula bisi poho. Barang aja teh. Semua jangan nih calebrek. Kalau kita apa di ambil aslinya roco. Sirum. Harese teuing ieu teh Gusti. Kita kamarana manusia teh asa eueun ngaralantung. Gosip pun biasanya sok anaknya sisi santil nih. Biar aduh. Sok ngerakon malah kau sia. Ya atuh da teu kuat, mah dihudang-hudang tuh hudang moe. Udah ngirang-hudangkeun. Heuh mata kancek mah oke udah sare ngopol heula. Kan bau kieu ah. Engke tunggu atuh nih bae nih, da pirasa eutik. Saeutik mana? Saeutik mah di poe ku indung oge. Itu mah ngopol heula, sare teh. Kemarin kenaon eta atuh di dieu nya. Keur anyaman. Kabu bagi mah kegigian mah teh. Sok nyocai, sok. Tuh bae nih nyarikeun. Sarap drek. Ya Allah ya Robbi nah ai maneh meuni. Tinggal awas kebuat tinggal dieu mah kikian tinggal itu. Aya geus mandi maneh teh. Bahaya atuh. Urang pohong ngabejakeun mah. Hayo si kucing ngambak ka urang. Iya, alat tahu wae jambu teh nya, teu anak asal. Itu cuy mas teh ka mana? Nih buru-buru gitu. Aya naonnya? Aya naonnya? Nih buru-buru gitu. Nih aku kari isu nih abang arek. Iya bulan puasa. Cek isun. Keren bae. Ya we biasa sasapu cek. Ini barang review, ini rajin. Oh, kecil orang teh gawe ya teh. Ayah hidayah oge nya, mana? Orang mah emang
Kieu ke ce urang mah da emang rajin. Kamari teh mana? Ke urang ieu mau dikela kamari teh ka ditu, ka indung. Oh urang aya jarah maneh teh ka indung. Ka indung heula urang teh da asa inget wae. Paling urang diajak eueuh. Teu da atuh erek munggah urang teh encan jarah asa inget wae. Urang teh encan ngembang. Atuh da penting eta mah. Heueuh nyatakan. Ka mana ke ce? Lain urang teh kabejakeun eta teh. Si kucu cenah moal bisa. Kumaha pasakan teh teuing atuh. Nah, bet mau bisa tuh, kunaon si eta teh? Dicarekan ku salakina ulah cenah. Kudu ayah dan bunda di bumi makanan bersama. Ai boga salakinya meniribet. Ai maneh kitu teh boga salaki. Aya saat urang udah bae, udah bebas lah urang mah teu naon. Iya tamanya. Maneh oge da boga salaki. Panan ai urang mah. Pan urang mah salakina jauh jadi urang ngalarang. Urang status hungkul maneh mah. Kocok siapa yang Dejeknya nah statusnya bukan salaki, salakina eueuh wae. Jadi atuh maneh kira laporkeun heula ka kasih sakti. Heeh, urang teh kasih atuh kasih pembawa acara pertama. Kita kenal kasih heula. Lain udunan kumaha udunan? Teu cenah, teu udunan teu jadi. Eta mah kahayang maneh we meureun. Asli keuceum mawa bekal masing-masing cenah. Banyak urang teh nyaho. Jadi gue tanyakan kasih urang mah Ada kahayang maneh da nyaho. Astagfirullah sia mah goreng hate ka urang teh angger. Urang teh teh. Goreng hate we urang teh nya ka tatangga teh. Urang teh dah moal salaman kitu, urang teh dah bager aya solehna. Goreng hate we ka urang teh, harirupna teh. Jeung rek munggah rek naon goreng hate wae. Lah. Paling teh itu hate goreng mah. Sok kali atuh kieu kebul sok handikepet kumaha. Meni atuh nih itu ulin tuh di si Nur tuh. Mung ari Nah, diajak diajak ulin ke rum tah. Apa dia we? Apa dia? Gandeng atuh. Jadi itu tuh cek dia cina tong cebrekan we tuh ning ron. Sarung kali abi nyen hahabuan sia. Abi tadinya. Sok teuneunan kana teuneunan. Terus saya alus hahabuan. Muncul eta ngompol tinggal si kerum tah. Mit amin. Oh, ngerakeun gede-gede. Sok ketang nih, mah abi we ngompol. Mau di ka indung atuh miring eueuh. Heeh we. Sok aulina di dinya sok kotoran. Padahal bae ngiluan. Ini sok we ka dieu. Ieu naon eta hawu. Heus. Kan kedek papasakan sia bulan puasa. Kami rojokan. Bari ngabuburit sia. Iya tata di marane kiki. Oh nih. Ini datang ngajak atuh. Da manehna Tapi eueuh. tadi dinya tadi nu kolong kaseur we teranya. Sasaung ah. Ini sorangan wae teu ngajak. Ada teh apa ngalewatna? Abi mah tadi ge di dieu tiluan. Bukan emang kayak di dieu dek nya saung sia orang. Ini resep langsung bukbernya. Heeh. Tapi Pokona mah lain ngabuburit heula nya. Ngabuburit. engke ieu eta maneh dek mawa naon kicimpring maneh inung maneh kan tukang nyen kicimpring. Tah tuh si Nur eta nya tipungnya kana heleran. Ini bae atuh. Heuh tipu. Oh bawa. Heuh engke urang mulungan tipungna. Dari naon eta teh? Iya hawan wa. Oh, emang kayak bukber di abi. Mun bulan puasa dipapasakan. Halus teh, Pak. Tuh kan ruang deui urutna. Heeh. Kan bogana sia. Bae atuh ada moal naon. Kan kayak dek ieu dek papasakan. Anggap puasana gimana teh pas bakal paruasa we. Bae erek we. Dek papasakan dek buka bersama. Engke ruang deui nya. Nya. Rekan segera. Ada terus temannya mah tong ngiluan kokotoran. Terus we ku kenur we. Nah. Lu manis sekerumna. Sana teh golongan hate mah ka urang teh nya urang masak ieu bageurna. Aduh. Oh nih, sopan teh maneh teh. Mana atuh ai maneh Ceh Haji, mun itu brak tubruk. Ayo Cik Imas ka mana Cik Imas? Teh naon ai maneh ka Ceh Imas? Rusuh sia teh di ditu atuh. Di siga nu rusuh edek naon kitu. Enggak biasa bieu nanya ka urang mah. Kemana aya naon? Katun si Kesi ka ditu. Aya naon?
Aya manen aya naon Ya naon dieu teh dah harus pisan di dieu sia mah angger sok kepo haji-haji teh. Sia Teh teh pos sorangan jadi itu urang mah sasapu hareuy diganggu. Diangkat dan sikasih. Heuh jika ditu sampurkeun Oh, atuh ceu heeh. riweuh susurun teh wah. Nih teu neuleuh aya jelema gitu sakieu badagna koneng ngajelepeng. Teu neuleuh pisan. Aya kitu. Tuh beneran euy. Sih, kenapa nih? Iya, Paralik sih. Mana nih pararahan tes Gusti nu aku narik munggahan nyanyalik sik na Bang Baru. Nya kembaya tuh ngeunaheun nih. Heuh satem nih teu pantes we atuh katempo pisan teu boga duitna teh. Ya cek saha kecil lain berarti teu boga duit. Heeh we da katempo atuh nih sigana. Oh, bener ya Lain kan sigan cek imas teh geuning kasih kesi. Sigana hampa geuningan teu boga Heeh, duit. kecil jam PW aturan. Lain ieu Naon? urang teh ka dieu teh ngabejakeun. Heeh, ngabejakeun naon? Heuh cah si kucing mah bisa. Ieu Papasakan teh. Oke, botram teh ya. Oh, heeh, urang oge Jadi kecil. botram. Nah, cek si kokom botram deui nah maneh botram emang naon? Kieu urang teh minta duit 50 akananya. Tah, teu Kan bareng. orang mah geus pan udunan tanaga teh ya harita. Heeh, atuh wudunan tanaganya kumaha. Nih da Heuh nu molah nama urang, cek urang kan kitu. Heeh, si Sarkom teu boga duit. Urang teh 25 atuh, maknya eueuh 25. Nya urang teh geus ini ka si Sartil kumaha atuh cek urang teh. Ari pas kitu geus we makal sangu masing-masing ke nu boga dengan sangu sok bawa kitu. Jadi mah jadina teh Botram. heeh, makal sangu masing-masing di imah. Nih, Nya cek urang oge teu kabedag udunan 50.000 mah matakna atunya mencek urang masuk ajak Ceh Haji ditanggung ku Ceh Haji mah kabeh. Nih pira udunan 50 asana teh puas bongana jadi we teu baroga deungeunanya. Nih maknya munggahan teh jeung daraging meuni teu henteu ngalaliwet meuni asa teu eta pisan asa teu resep pisan. Bae atuh ce nu penting mah lain atuh tadi nama geus we atuh mararasa ku urang masakna, kok mararaneh nu arudunanana. meni ciga nu nya. Heueuh, bae atuh basa teh urang kaberangan aya nu moal kaberangan. Teu teu baroga duit, cenah gede teuing 50 mah. Tuluy na botram we. Heeh, nah sakucu lain eta nah bisa. Ulaheun cek usalakina hayang ayah dan bunda we cenah entos di dieu di bumi. Masya Allah pisannya cek ce. urang teh dami ini maneh mah nih sasakinah wadah cek urang teh da anger we geuningan teu boga duit masuk ku kulutus eta oge. Cek urang teh oh cek oyana cek mah sampe bejakeun. Heueuh cek urang teh ku urang-urang bejakeun kasih cek urang teh heug maneh we atuh kala lebak mung caam juga maneh ku cek imas we. Kasih Sartil geus bejakeun. Encan us atuh ah maneh we. Ni urang teh geus capek atuh geus ka ditu ka Ini dieu. urang keur ngeunangeun. Maneh meni Meni maneh nih ngagawekeun. nih maneh atuh da eueuh gadag nih nyadaplok we siga buaya. Kitu mah maneh aya kegiatan. Dia aya mah ngalewat. Heueuh mun aya mah geus sakalian ku urang. Geus aku maneh atuh da maneh mah tetangga dekat. Tadi geroan meureun eueuh sote. Geus hayu atuh Urang bari ngalewatnya. Kan samemeh ka imah urang teh ngalewat heula ka si Sartil. So, nyar-nyar kawin batur. Ayo sihnya ku maneh we. Nih ngagawekeun we pagawean teh. Aya ku aya ka dieu ngagawekeun. Si Ijal kamananya? Teuing sekolah teh peda urang mah dibubarkeun da. Wah, Heeh. ini baturnya, Heeh tah eta aya budak kawin keur naraon. Mana? Eta di darinya. Sampeurkeun yuk. Ayo, ulit. Ayo. Ini teu rapi si Nurman. Ieu geus alus sudah hese. Nur, dia ku abi we Nur. Naon? Dia ku abi. Oh paling lain si Uyung. Tang, kolongnya langsung kolong tuh. Lain pisan urangnya. Eta tadi ditonya. Oh, nih tadi cicing wae ayo. Kena naon? Bener naon? Iya kenyan hawu tuh Nur. Ini luan. Ningiluan. Sok, ieu teh mah Uyung nang abi sia hawu alusnya. Wah, habis Sama sama maneh nih saing pisan tadi cicing maneh mah nih riwo. Nang abi we ketan. halusin Heeh, Ih, danang si Wah,
Wah, nah iku sih tinggal digalin. Tadi we pas ningali maneh langsung direbut. Ada sih ini kali ya, nyekantok oke. Itu geus ayaan. Geus ayaan. Mana iin kok abdi? Oke, Uyung bisa ada papasakan sayo. Kira Nur. Kayaknya bulan puasanya Wah, itu atuh ulang. udunan tapi Udah naon? naon we. Atuh minyak atuh saparapan. Nih, roma tuh di lobal bati. Mana? Nih mah abi yang nyareka. Arurang mah udanan suruhnya. Heeh, sok bae urang. Oh, neangan sulu jung ka pasir neangan. Oh, sulu mah eta we tah. Nah, tadi kebor awe ge loba maneh rum. Nintong atuh si Uyung mah ulah udunan minyak karunya. Sok maneh sok. Heeh, wiyo sok abi we nu udunan minyakna saparapan. Kasihin. Geus we. Uyung pangedukeun atuh Uyung. Nih lalaki teh nya bung kotor nih. Bung atuh. Sok keduk atuh nih tong. Mana ada pawe kumaneh? Sok kan nih da lalaki abi gitu kotor. Ada mu atuh urang mah. Bisa pisan. Geuleuhannya. Bae we atuh Nur nih. Mana mah Nih, sekolah sarwana bae. pisan Nyainnya. lo. Nih awewe jeung lalakina teh sarwana pisan. Lebay. Bae we Sirik rum. sirik nih. Da bobogohan jeung sirapka atuh. Atuh. Hayang. Urang mah geus boga ka Bogo 5. So. Saing maneh. Boga we di sekolah 2 urang Teu mah. we. Maneh. Kita. Bereng we kitu. Ayana ka imah ngagawekeun gaca. Sartil. Gaca. Sartil. Nah, mun anu gegerowan wae maneh. Hadieu gerak keuceut meuni ieu naon atuh. Oh, pe maneh baraseun. Heeh, butahak. Butahak mana naon atuh maneh ini? Iya. Dengekeun. Ceu Imas. Carangkeul wae maneh nya geus naon. Ya Allah, urang sare aing teh mending ngaganggu wae. Ah, Ai geus sare mah kunaon geunah. geunah naon karkedug urang teh. Heuh bege Gorowokan maneh. urang oge bege keur sare na Bang Barungnya bari nyalisik datang Ceu Imas. Siap dimarahan tas. Kebae we atuh meuni. Heuh datang Ceu Imas dek naon sok Ceu. Dek naon sih? Heeh bebe Jaki cenah heuh si kucu teh mah bisa ngiluan botram. Nah, kunaon? Jeung si sakangna cenah mah bisa mun kana jeung ayah bunda we cenah di bumi. Kitu jeung sia teh tah conto, sia teh boga adik teh tempo alus. Kudu berbakti ka salaki. Aing salaki saha atuh gablek salaki ge henteu. Heuh meureun mah tak ditinggalkeun teu berbakti ka salaki. Lain ditinggalkeun ku aing dipiceun atuh gadag nah. Mana jeung saha salaki aya eueuh. Nya aya keur gawe. Gagabah. Wah, di gawean batur. Nauzubillah kece nih. Jadi kumaha cenah? Jadina pokoknya mah intina si kucu mau bisa mau ngiluan terus cek urang teh dibejakeun botram we jadina. Nah cenah padahal bebe tuh urang kan udunan tanaga cenah kitu. Saha? Cek Imas heeh. Paribasa tanaga-tanaga. Heeh. Datang ka di pangguritna. Heeh kumaha geus asahnya datang mah teh. Jadi mah botram aja teh. Geus mereka botram nih daripada hare sih udunan hese 50.000 oge meni asana teh. Sia da gede 50 teh atuh. Ah meni mah nya aing ge ngan hirup randa dengan edek we udunan 50.000. Hidup randa. Randa. Maneh. Urang hirup Lah randa. teu naon siaran we urang atuh. Ah meni anu hoream Tapi geucep apa nih aing meni tarunu keneh meni. Heuh da gara-gara Ceu Imas sok Kamu kede itu sare heula we padahal mah atuh nih nyari si kue di ditu. Geueuh pisan sia nih. Heug si malain alaun mah kutuna ge babadeun. Boro atuh teh sia mah. Lucu, marani. Tuh, engke, ngomong engke papasakan sete di ieu teh. Pagodek pangitupkeun lawang angin. Kamu bukakeun we ke Nur bulan. eta Nur di tukang Nur. Heeh, dudut. Cucuru cing kasih Nur. Cucuru cing kasih Nur. Ya nih. Ah, panas. Nih lebay maneh Nur. Jadi ieu Tahu panas pisan. Cucuru intan hayang eta sih hayang pipes ngomongkeun ya. nah eta mah teh hurung di peladinya mah. Acan atuh maneh Nur. Angsurotkeun. Asurkeun lain asurkeun da lain salana. Iya, Nur atuh panas. Kebul Ini hayang ka dieu. Si Nur nih.
Bae atuh. Lain bae-bae nih. Bareng. Hayang pites memekna sia. Naon? Oh iya, entong kitu. Pokoknya mang kayaknya iya bulan puasa papasakan. Abi boga kakatelan. Mane minyak. Uyah. Si Ita kicimpring. Abi uyah jeung Naon piring. nih da tadi uyahan atuh nih.